Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Kisatu rajulin ari ieu eta kisah hiji lalaki aminin anu kapercaya. Zakaro nyarioskeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ka hiji lalaki min Bani Israila ti Bani Israil. Sa'ala menta ieu rajul ba'do Bani Israila kasapalih Bani Israil ayu silipahu kana yen nganjukeun ieu si ba'du ka si rajul alfa dinarin kana 1000 dinar. Faqala teras nyarios ieu ba'du i'ti kudu ngadatangkeun anjeun ni ka kuring bisyuhada'i ka pirang-pirang saksi. Asyhaduhum anu nyaksi kuring ka ieu syuhada. Faqala teras nyarios ieu rajul kafa cekap. Sahabillahi Gusti Allah naonan asyahidan saksina. Qala nyarios ieu ba'du. Fa'tini mangka ngadatangkeun anjeun ni ka kuring bil kafili kanu nanggung jawab atawa kanu ngajamin. Qala ngadauh ieu rajul kafa cekap sahabillahi Gusti Allah naonana kafilan anu ngajaminna. Qala ngadauh ieu si ba'du sodaqta bener anjeun. Pada fa'aha teras masrahkeun ieu si ba'du kana alfa dinarin ilaihi ka ieu si rajul ila ajalin kana waktu musamma anu ditangtukeun. Fa kharaja teras kaluar ieu si rajul pil bahri di hiji ke pil bahri ka laut. Faqadha teras nyumpenan ieu si rajul hajatahu kana hajatna ieu si rajul. Suma tamasa tuluy neangan ieu si rajul markaban kana parahu yarkabuhu anu numpak ieu si rajul kana markab. Yakdumu datang ieu si rajul alaihi kasi ba'du lil ajali kana waktu allazi anu ajalahu ngawaktuan ieu si ba'du kaladi. Palam yajid sareng tuluy teu manggihan ieu si rajul markaban kana parahu. Pakhoda tuluy nyokot ieu si rajul khosyabatan kana kai kana awi panakoroha tuluy molongoan ieu si rajul kana khosyabah. Paadkhala tuluy ngasupkeun ieu si rajul fiha dina khosyabah alfa dinarin kana 1000 dinar. Wa sahifatin kana surat minhu ti rajul ila sahibihi ka babaturanana itu si rajul. Tsumma zajjaja tuluy nutupan ieu si rajul maudhi'aha kana tempatna itu sahifah atau khosyabah. Tsumma ata tuluy datang ieu si rajul biha mawa khosyabah ilal bahri ka laut. Faqala teras nyarios ieu si rajul Allahumma innaka ta'lamu anni kuntu tasallabtu fulanan alfa dinarin. Allahumma ya Allah innaka sayaktosna Gusti ta'lamu eta uning Gusti anni sayaktosna kuring kuntu eta kabuktian kuring ten kana 1000 dinar. Pasaalani terus nanyakeun ieu pasaalani tuluy menta ieu si rajul ka kuring si fulan ka kuring kafilan kanun ngajamin. Faqultu tuluy ngucap kuring kafa cekap sahabillahi Gusti Allah naonana kafilan anu ngajamin. Parodhiya tuluy ridho ieu si fulan bika ka Gusti. Wasa'alani sareng nanyakeun atawa menta ieu si fulan ka kuring syahidan kanu jadi saksi. Faqultu teras ngucap kuring kafa cekap sahabillahi Gusti Allah naonana syahidan saksina. Parodhiya tuluy ridho ieu fulan bika ku Gusti. Wa ini sareng sayaktosna kuring jahadtu eta nya kuring an ajida kana manggihan kuring markaban kana parahu. Ab'atsu anu ngirim kuring ilaihi ka fulan allazi kana anu lahu kaboga fulan. Falam akdir tuluy henteu mampu kuring. Wa ini sareng sayaktosna kuring astaudiukaha eta nitipkeun kuring ka anjeun kana ieu khosyabah. Paroma tuluy ngalungkeun ieu si rajul biha kana khosyabah fil bahri di lautan. Hatta walajat sehingga teuleum ieu khosyabah fihi di bahru.
suman sorofa tuluy indit ieu si fulan suman sorofa tuluy indit ieu si rajul wahwa bari ari ieu rajul teh fi zalika dina itu insyirab ya tamisu eta nyuprih ieu si rajul markaban kana parahu yakhruju anu kaluar ieu si rajul ila baladihi ka nagarana rajul fa kharaja tuluy kaluar saha rajulu lalaki allazi anu kana bukti ieu ladi teh aslapahu eta ngahutangkeun ladi ka rajul anu kahiji yang zuru eta ningali ieu ladi la'ala boa-boa markaban eta aya parahu qad jaa anu datang ieu si rajul anu kahiji bimalihi kalawan hartana si rajul faidza nalikana kharaja bil khosyabati kalawan kai atawa awinya kalawan kai allati anu fiha eta tetep dina itu khosyabah teh almalu ari harta fa khodaha tuluy nyokot ieu ladi kana khosyabah li ahlihi pikeun ahlina ladi hatoban kana kai falama nasyaroha nalika muka silazi kana khosyabah wajada manggihan ieu ladi almala kana harta wasuhifata sareng kana surat sumakodima tuluy datang saha allazi anu kana bukti ieu ladi teh aslapahu eta ngahutang ladi ka rajul anu ngahutangkeun faata tuluy datang ieu si ladi aslapa bil alapi dinarin kalawan 1000 dinar faqala teras nyarios ieu si ladi wallahi demi Allah mazil tuh henteu eureun-eureun kuring jahidan eta anu nya-nya pitolabi markabin dina neangan parahu liatika karena reng datang kuring ka anjeun bimalika kalawan harta anjeun pama wajatu henteu manggihan kuring markaban kana parahu qabla ladzi samemeh anu ataitu datang kuring fihi dina ieu ladi qala nyarios ieu si rajul anu ngahutangkeun hal kunta nah bukti anjeun ba'asta eta ngutus anjeun ilayya ka kuring bisain kana hiji perkara qala ngadawuh ieu si rajul anu ngahutang biruka rek ngabejakeun kuring ka anjeun ani sayaklosna kuring lam ajid eta henteu manggihan kuring markaban kana parahu qabla ladzi samemeh anu jitu datang kuring pihi dina ieu ladi qala nyarios ieu si rajul anu ngahutangkeun fa innallaha sayaktosna Gusti Allah qad ata eta nyumponan Allah angkati anjeun allazi kana anu ba'asta ngutus anjeun fil khosyabati dina kai pan syarib tah kudu indit anjeun bil alapi dinarin kalawan 1000 dinar rasyidan barina anu meunang pituduh rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari